aya orang Garut Kiai Siroj jadi imam haram Mekah, Masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh ya loba nu sabenerna mah nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Kuari keur kompetisi di Mekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilaina kudu 90,100 nah ieu nilaina 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal mah Ki Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dia khususna umumna para rekan saantero para tokoh masyarakat para santri wabil khusus pisan keluarga almarhum al-maghfurlah nu dina kasempatan ieu alhamdulillah almarhum al-maghfurlah ngundang urang tina undangan almarhum tergerak hate urang ku bersihna meureun almarhum al-maghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan-gangguan anak
ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu. Karinduan ieulah anu hese dijabarkeun, hese dicaritakeun, lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum almaghfurlah. Tanda meureun sakumaha tadi kabersihan hatena. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan. Pendidikan anu dikelola ku para kiai, kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri, intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim, anu harita kazaliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis. Kelenteng gereja-gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskeun ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in, datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal. Teu beres Ki Jamal. Lumayan lah malnya. Yang sameli Fortuner-Pontonereun eta si gara-garana mah jeung Ki Fudoli. Hancur jai. Atuh mana warasatul anbiya. Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin nyeun gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis. Teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki, nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh, bahkan rek dibunuh Kangjeng teh Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai horenganan perang barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli Ki Nurjaya ya Karim ganti mobilna sering biasa. Jadi berjuang kos gitu ya. Oh masalah sih Ji, biasa baik sih. Oh masalah tuh. Tuh kan atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceuli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka
berkat karuhun-karuhun urang nikmat orang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala ka istana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istana ngan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya naon kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka. Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui, bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah orang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Ja merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah iyalah mun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Jawab atuh ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sakadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula ayah Banjar. Guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bahlah pokokna mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cecekna. Atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah bae ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah, ayah Banjar teh istimewa. Kemudian ka belah dieu ka Mama Bakri sangat istimewa. Komo ka Gentur ka Keresek. Mama Keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman, duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jangan mau ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh aya Karim teu kaharti tapi lamun ngaji Masya Allah capetang mah luar biasa eueuh be galak gap gelep gep tapi lamun ngobrol teu kaharti tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang yes. Mun ngaji teu arti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya mah. Ieu mah sakadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji
ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi Ceret, jeung Kiai hiji deui saksa mobil pula harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa, ngaji Bukhari, ngaji naon gitu ngaranna Ukudul Jumat dicoret, terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal. Eta kan eta Buya mah. Salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur, kula masantren di Picung di Aang Baden. Aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mah meureun urusanana batin, urusan haram, urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teh terus atuh nya nama kolot kula budak teh terus. Akhirnya dek nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna. Malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku orang Bogor rada ngaharamkeun speaker. Atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun teh ku kiai teh datang amarah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae ceuk eta. Ta eta lah ahli batin mah seperti kos kitu. Mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya. Sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek geuna ieu mah wajah kebo. Gitulah guru-guru urang. Kadieulah alhamdulillah sangat piawai. Kula sering lalagaan jeung almarhum, sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar, kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat, akrab anu luar biasa, katawaduanana nu pohara. Akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan baik terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama, hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler hartina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama, sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara. Atuh datang ka iirah ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul. Kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara, sementara urang anu diaji ku urang ti mimiti Sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Adam lain sebagainya
ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung nagara datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang DPR mana nu endek ngabela bupati mana nu endek ngabela gubernur mana nu endek ngabela sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ke pemerintah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya na sakikituna. Di satu beureun mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nya da mangke jeung Haji Pendi ka Kenca. Urang mah kakatuhu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah diperjuangkan kumaha bae ge lain rek memperjuangkan agama lain rek memperjuangkan syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat setelah ku urang diteliti jeung dikaji baca ku urang ngobrol urang telaah ku urang moal kapanggih datang ka kumaha oge geus sabaraha menteri nu talar Quran sabaraha gubernur talal Quran di DPR teh talalar Quran tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia hanya ieu nu memperjuangkeun agama innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema tengah-tengah masyarakat tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae ya Allah aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung suganten perjuangan agama horenganan ganti mobil masalah siji biasa bae sih alhamdulillahirabbil alamin ku sakitu ge geus luar biasa nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran oh gitu horenganan manta kaju Mama Bakri cicing Ayah Banjar cicing Mama Syatibi cici Abuya lain teu paham haju cici di dieu almarhum almaghfur haju cici Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan tapi haju kabelah diana cici haju ki Nurjaya ge cicing mah pertama odop saudara lain teu jaho janda seperti eta jang sekadar skema gambaran yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi gula hayang nyaho duet gitu tah kumaha coba reaksina nyada di jalan ge geus ngomong bae bisi Badus Salam bejaan duetkeun cek kula teh lain diduetkeun adukeun habak suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran tambah ku makharijul huruf ditambah ku seni-senina geus jelas kang Nabi nitah abe urang teh betah maca Quran teh urang ngadengekeun Kiai Badus Salam Kiai Rajib jeung nu sejenna abet teh betah coba ngadengeun si eta coba ya 5 menit bae
asana perep daratan mah aya nu ngeunaheun ngajina aya nu ngeunaheun cicingna nah hiji mah ngeunaheun cicing para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lamun urang nyuk surga lur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah masya Allah belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud perang nabi eueuh nun teu perang kobe perang kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah di mana diajak perang ge jauh daek nyaon teu jeung di mana daek ge atuh pencana ge kan teu bisa atuh ki janapi ban geus kolot aya ki jundan nyaho bisa nyaon teu nah ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji jadi begitu balik lain magahan ngaji nah hikmat itu ki Nurjaya pan magang ngaji henteu ngahikmat henteu kamat setengah tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul boh di Indonesia mah boro-boro perang merangan agama merangan jahe gitu terus bae santri ge geus puluntang palantingnya geus nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah masya Allah nu paling istimewa suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan kafal maul jari anjiryani ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur cai nu keur lempang ret eureun masya Allah wa taskunuhu buburiyah angin keur ngagelebuk eureun masya Allah eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan wa tuzillu at-tairu manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud wa tatuful wuhus fi mihrabi eta manunggaran hewan-hewan ti mimiti jangkrik simet ucing munding segala sapi geus ngeriu ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud nikmat luar biasa indah maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam ieu urang bakal ka surga kabehan bakal lah manya pamarentah nu ka surga ya urang lah kecuali ieu hiji cantang tuh jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara masya Allah nikmat pokokna lamun kadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud lapar jadi seubeuh leuleus jadi gagah mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi seubeuh lapar dibalik urang kuat leuleus aya kitu tanya perwatakan jelema eta dibalik jasa itu mah Jamal masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam nu modelna ketika selesai macakeun Zabur masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat
ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Tetapi ngaran ngeh manusia tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising hiber jauh. Kitu kene sato-sato hewan atuh tadi ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah, masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae. Percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh ya loba nu sabenerna mah nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Kuari keur kompetisi di Mekah. Tina suara, makharijul huruf, lagam dan lain sebagainya. Tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana? Turunan Ki Ahmad Khotib Syambas Kalimantan. Nah masih gana digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus. Jadi nilainya kudu 90,100. Nah ini nilainya 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100 menang 30 bae lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara ieu keneh jelemana aing keneh haju diangkat nabi ku Gusti diangkat rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud masyaallah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun kuari mah kenceng tedaekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir tedaekeun ngadengekeun ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazzun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu dangarekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat kuari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana kuari mah Daud jadi bejerek maca Zabur mah baca bae kula balik heula ceuk percis ku saji pede mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imahna ge indit atuh parah aja sampean mah biasana mah kan mustame doang nu indit ieu mah nu boga imah da ge indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah. Nah aya naon tu terjadi akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah ceurik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda. Atarhamu ya Rab apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi nyeung ceurikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta
keungnya sorangan diciptakan ku aing pamajikan anak nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zahirna Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlai pun pakaian sorga lain milik maneh mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke Adam sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahulang mantak horeganan suara teh suara baik makrod mah makrod baik ilmu mah ilmu baik maziah mah maziah baik ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad boro-boro kakarak kiai dikiaikeun ge nyaho bener nya henteu Kiai Haji Nurjaya Ustad Haji Jamal Ustad Bajingan Fudoli tambahnya nama dua jeung bajingan itu kakarak Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agrengna tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah cak Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun aing mah teu kudu diinget-inget sia inget bae komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi Daud ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud ieu teh si horeng meureunanan jang urang sapira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna tetapi ketika orang ningali di saantero Garut Tasikmalaya Bandung Cirebon Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arif somadani tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakarak kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ka dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian ku hari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ke Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat
aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat tapi sarakaat nyana miluna aju geus nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahoeun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian menang 2 poe manehanana nyaritakeun ki ucing ngimpi anu kok bisa nyaho Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian sholat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu nggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahoan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahoeun kana kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh lelempangan ka mana ge masalah sebab hatena geus terubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu na ieu urang besi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah tuh masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartina urang teh kelas-kelas salafi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditu geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salafi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kita urang lalagaan we heulanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding di batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkan syariat di Sabang sampai Merauke salafi luar biasa mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salafi anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh nah ieu perjuanganna anu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah nah lamun diperbandingkeun perjuangan jeung kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah lamun baheula dijajah melalui senjata kuari dijajah urang melalui politik urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir ekonomi urang dijajah budaya urang dijajah disnyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi bidang politik bidang hukum bidang budaya urang makan jalan di tempat sementara birokrasi terus kumanehana diopenan ganti presiden ganti menteri ganti presiden nyana makin menjadi penjajahanana urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho kaya lah sakitu geus urang mah urang bae sakikieuna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana
dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, diberikan nikmatan kubur ku Gusti Allah. Tur anjeunna ngadoakeun ka urang, mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah, sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah, jadi cerdas otak urang, cerdas dina ilmu, cerdas dina ibadah, kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh. Amin ya robbal alamin. Guru-guru orang di dia khususnya orang doakan mudah-mudahan diberi tawakal jeung kasabaran tur kekuatan, sehingga eueuh deui di Kabupaten Tangerang dik masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua. Mudah-mudahan orang doakeun pada kararuat deui. Nah jeung mudah-mudahan nunggu skala luar di pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna, bisa ngembangkan ilmu-ilmu syariat, ilmu agama aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pihatur teu simkuring apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun, kula ngadoakeun, kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge kaki Nurjaya, atuh kaki Toib saking Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah mah geus jadi alok kula. Kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah nu ieu mah Ki Wahab sagala, si Zainuddin Ki Badu Salam malam Jumat gitu keneh, padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu rasa bara lengkah deui ngeuna mah kan. Tapi ngaji keneh bae jeung sajabana sagala Ki Ator jeung nu sejen-sejena geus mererenan urang kualiba sakali deui urang ulah aya suuzon, ulah aya pesimis, urang silih rojong, silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Lamun urang mobil boga kendaraan, ya kendaraan dibawa ke mana, dipakai ke mana. Lamun kendaraan dipakai ibadah, ya ke masjid, ya ziarah, ya kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pemajikan, pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae. Lamun urang encan salat, cek pemajikan Kak, geus sabaraha ieu salat Kak. Oh, gara urang salat. Ai neng, ulah mikiran kula mangke deui. Kesalah kita mah bisa nih jangan henteu. Eta pamajikan dalam menghayu-hayu karena ibadah be. Eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. I boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi. Ngan sakadar bunga kulahirna Kangjeng Nabi, jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka, misalnya Haji Pendi ka neraka. Haji Pendi misalnya ka neraka ye. Lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas. Henteu panas. Engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika. Urang neraka ge kaget, kok Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu. Muludannya di neraka. Ya Rasul salam alaika, ditonton ku urang neraka kabeh. Berarti manghaji ka neraka wae nanya. Ima tiis, maksudnya tiis dah ka neraka tiis. Teu ngajawab heran. Ku embung meureun. Nah iyalah para jabak jelema di Baghdad. Susah jasa. Tapi rajin jasa maca sholawatna.
poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya sakiana teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aja anak genep maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh kuari mah poe ieu aya ujang dahar sabasaka lamun eueuh jang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 geus gara ka imah galana gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Bagdad makan roti daharna dibawa kunyana kakarak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae sakiana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat sakiana geus neuleuh deui kicep deui neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuk kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan geus kajen angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya wan je cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mantak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan kamaribis Haji Pendi dipetakeun doa moal gebrek datang ka subuh tah masya Allah datang ka ieu rarungkad dia tidak artinya balik gitu tuh baca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu cek nyanapan cenah dibaca ku kula menjadi kos gitu doa atuh salah nyambatnya terus aya tuh gerimis letik tuh cek kula geus setengah jam bener bae guys iba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae teh anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si aing aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cekeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can balik nya yang mana pan eta can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main cakna kuari mah geura datang ka imah beuh itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inumun deung sajabana wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ieu masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya
begitu lempang bener di mana bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nyana datang kadinya dipeluk ku pamajikanna Kak Masya Allah ya kikiriman kakak pohara aja kikiriman kakak sih bener ya iya tadi tamu kadi cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit-duit tadi bagiikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah cenah titaku kakak aing bingung ieu ka sia kumaha lalakon Masya Allah Karim geus kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah iyalah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat beta di Masjid Bangona segala panon gitu ngare ketua mareca sholawat beta Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah iya aturan mah di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji uwi ayo di masjid teh maca sholawat da kieu teh set tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tah ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan solawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis solawat eleh jas salatna kurang bagus kabagusan solawat tetep eleh teu kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu kata tangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kumaha ge aya periksa aya nu tadi teh eta sedekah kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sedekah roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sedekah tur nyana ngecelakeun cai mata neuleuh fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana nage ceurik nah aya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebode etek ya jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap air lempeng kieu mah encan boga mazia encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik cak ditimbang plek Masya Allah nyana didinya kaget
ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh waing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakieu sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun. Tah amal teh dua, hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang, tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere. Lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha? Berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana, lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana, lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae, lamun urang encan salat cek pamajikan ka geus sabaraha ieu salat ka gara urang salat aya neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi, i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka, Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya ima tiis maksudnya tiis dah kana neraka tiis tengah jawab heran ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun saenggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu? Ka imah itu wakil. Ka mana? Ieu malam naon ieu? Ah, imah jadi sekretaris teh areseun biasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal ieu. Ah, malam naon? Ah, malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun ka-5 Kanjeng Nabi dikembalikeun ka Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun. Nangke orang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalna nya. Jadi iya terus
timimiti kamari tidinya geus dimulayan kuari datang ke tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar.